baturan rawuh Aden nuhun Mang upami telepat ieu teh Mang Cepotnya lu geuning uninga Aden geuning uninga saha anu teu apal kana ka keluarga Ki Semar Badranaya eta beureum viral di TikTok akak mah bawa juga aya naon Aden bade tatama kapun bapak mama bade tatama sanes kalau teh sejak silaturahmi we ka Bapak Semar aya keneh Bapak Semar wah tos lami Bapak Semar maot bulan nya doraka sia Bapak Semar maot sumuhun bulan kulo itu Semar maot Semar mah aya keneh anu maot Bapak Semar bapakna ay benar teuing bener kaula anu salahnya ngaku manehna ge kumaha aya Semar Badranaya teu aya kula diculik Semar teh diculik sumuhun nah geuning ieu teh pabalatak ieu teh tiwas naon ieu teh wah Aden abdi teh dirempuk nembe teh diserang aya serangan pajar ka dieu teh jam 1.26 aya buta kulan ka dieu opat ngaleut ngeukeui ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang kulan nya kulan kemusibahan abdi teh pun bapa diculik Dunungan atau Juragan Arjuna diculik kulan aya buta ka dieu sumuhun di mana kumaha kronologisna bida nyulik kitu ai kawit nama saurna teh buta teh nyaeta peryogi kudunungan istri bulan peryogi Sri Kandi jeung Subadra tah Juragan Pangolahan Arjuna teh ayeuna teh disekap di ditu bulan Cacan kenging Subadra jeung Sri Kandi mah bakal ditahane pun bapak jeung dunungan Pangolahan Juragan Arjuna ya kitu bulan aku gampang geuning eta gampang eta jalan keluarna aya sumuhun bulan jalan keluarna kumaha atuh gampang karimat serahkeun Dewi Sri Kandi jeung Subadra Arjuna salamet ta jeung bapa maneh ye ai dunungan istri kumaha nasibna bulan atuh ulah nu asli serahkeunana nu palsu maksudna hayu jeung kaula urang init ka nagara Kajinang nyata ka nagara naon teh ka nagara Sela Bengkah urang pasrahkeun eta Sri Kandi jeung Subadra sahut teu aya Gusti Sri Kandina heuh maneh jadi Sri Kandi dawala jadi Subadra daek teu didangdanan abdi lain didangdanan sing percaya we sing percaya ka kaula digelungan beureun akah sok sing percaya daek teh kira-kira daekna we heula nya upami daek oge abdi jeneng Sri Kandi terus nasib abdi kumaha di ditu dikekesak meureun abdi atupan aya kaula aya Arjuna penangahing Pandawa terus deui moal cicingkeun oh nya kumaha sok kadinya ayo perjuangan
pengorbanan kumaha carana sok we ka dieu ka hareup mepak banyu sok nah mepak banyu teh tahan apa sok aing mah tah kitu Aipek teh jadi orai Jolok bodor kan. saya masih dawalah we gua sialah itu anggar borangannya saya masih dawalah ayo ya lain kuna naon itu bisi musuh lamun sia jadi orai aing ngadat sok siap mangdawala mangga aden beuremkeun sosana Maeng. efek teh jadi tai ucing Tai kucing digalokan. sabodot teuing rek jadi tai ucing rek jadi muncrut rek jadi bangke gitu. jadi bangkong sabodo na pangeran mah moal rek dolin ka makhlukna ini tunung silola we tunung we mangga aden percaya ka heula percaya mah kana Maha Agung nya ngan syariatna salira mangga mepak bayu bukan gambar ke rumah. Anjir. Kalau mau lebih ke gitu anjir. Iya subadra teh. Si dawalai teh. Dawala. Naon? Tapi anjir susuan. Etak pono pada mau hidup pono. Si adu ngajaran aing beunang ngagelang susu. Aya ngenyot aing tuh. Dina poe. Sarwana. Hebat kita ilmu lebih ke gitu. Sok bagian Mang Cepot. Atau saya sudah wala bunga. Cieun kene. Moal hadir. Ayo atuh perjuangan. Ayo hadir. Sia jeung cieun. Hebat. Perjuangan. Sok bayangkeun rupa Sri Kandi kumaha? Ingat-ingat kumaha. Tahan apa? Rupa Sri Kandi. Ingat-ingat rupana kumaha Sri Kandi. Lain. Kade tong ingat eta geuning kabogoh akan di pasar teh anu bebeng teh. Cicing ada blog situ kan. Tong diingetan eta mah. Hemat diganggu. Tahan. Jeung maju deui. Tahan perjuangan ngapa-ngapain. Nah, kieu Sri Kandi teh. Lain-lain Nah, daik nasi popong kieu dulu. Popong ke tukang gampang. Alah, gara-gara sia apa pada. Jadi we aing ingat ka bogoh aing. Kenai atuh keun bae atuh. Maneh embana alim. Penting merasa. Alim mah Harga diri. harga diri abdi ah. Alim ah wih geundi abdi ah. Hayang jadi Sri Kandi we tapi mah teu kiat berat ya awak ieu mah. Sok atuh peureumkeun deui. Tapi masuk.
Tah gitu. Tah aya nama. Kieu rupana sekan ieu teh. Ulah. Anjir aya susuan we. Sing da ulah pangagelangkeun. Ejo ampun. Aduh tapi anger anu handap mangaganyel nih. Anger di handap mah ayam ikan we. Mik dalang. Bisa taruh sini sejak serikane. Ada lagi kan? Hai. Naon. Ayeuna pasti jadi awewe jeung bedana hitut awewe jeung kerja di lalaki. Naon bedana kunaon hitut lalaki sok tarik. Naon hitut lalaki sok tarik. Kunaon. Gede danagana salah. Naon atuh sabab hitut lalaki mah sabab deukeut mik. Gede nya aya mikan. Lain dianggap bisa kitu pelem. Yalah ampun. Ngan teh kumaha sora kieu mah nya sora kieu abdi teh wayahna robah. Kumaha robahna sok piceun kokotorna. Dehemkeun. Piceun yang ke corona. Piceun jeung ti corona ka itu. Piceun Sok. Itu. Sadaya-daya kawangun. Sadaya-daya kaula dina waktos ayeuna nyaeta bade ka nagara Sela Bengkah bade nyalamatkeun Arjuna Panangahing Pandawa. Bobo majus goblok. Ini jeung majus deui. Nah, ieu hitut Srikandi meni bau ieu. Hampura boson. Sok maneheun da wala eta robah sora. Sok da wala. Iya kak. Gede teuing atuh. Salah. Mereka was ngajuru goblok. Sadaya-daya kaulanun. Ayo kita berangkat bro. Ayo urang neangan warung heula. Nama kenangan warung kaula teh hayang sop teh. Tong make sok teh ganti ku tapas kalapa. Geunaheun teh kudu melangkungkeun kariplok. Tobat ieu Srikandi jeung Subadra. Ganti atuh ulah kayak situ wae eta.